Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Kaila Rifatuna Salsabila, nomor absenna 13 di kelas 12 IPS 1. Di dieu abdi bade monolog anu judulnya Poek karya Salma Fahira. Abdi teu tiasa ngeunteung, teu tiasa ningal rarai ama apa, soca ngan sakur ngarasa cimata. Poek, 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 anjeun nu baheula janji ngajagaan. Anjeun nu baheula masihan kanyaah leuwih ti kolot. Nah, kamana ayeuna? Nu cenah bade ngantosan, nu cenah bade maturan, nu cenah bade ngarawat. Ku kaayaan eneng ayeuna, kaayaan eneng jiga kieu, neng nyadar saha nu bener, saha nu salah, saha nu nyaah, saha nu hianat. Nu kitu nyaah, Kang. Nyaah karunya, nyaah cinta. Perih rasana, perih hati eneng, Kang. Ku tega akang nyieun eneng jiga kieu. Ku tega akang ieu ti akang teh, Kang. Ieu ti akang saukur masihkeun cincin, Kang. Henteu, Kang. Akang masihan ka nyaah. Akang masihan ka asih. Akang masihan cinta. Sarta akang teh masihan ka perih. Akang masihan ka nyeri. Poek, poek, Kang. Akang teu apal rasana eneng teu tiasa ningal warna cahya. Cek apa, cek ama, akang teh nulungan eneng. Akang teh nyuapan eneng. Akang nu maturan eneng jalan, tapi eneng teu katipu, Kang. Nu maturan eneng lain akang. Saha nu ngubaran, saha nu ngahuapan lain akang. Apa ama, Kang? Poek, Kang. Poek, teu katingal rarai akang. Duka ku poekna. Duka rarai akang nu lami teu neuteub soca eneng. Sakitu wae monolog ti abdi. Kirang leuwihna mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.